Halo? Halo Roma. Iya aing Jelly. Apa? Opik Jelly, orang leuwih liang, anak Bapak Asmat teh ya. Oh iya? Jadi kieu Rom. Bisa jeung teu bisa ge sia isukan mah wayahna wae kudu ka imah aingnya. Hah? Ada apa? Embe aing eueun maraban Rom. Hei, kejutan. Kok begitu mendadak? Hampura we ngadadak Rom. Soalnya orang oge teu nyaho lamun kolot urang ayeuna rek ka Bagdad. Ya, Pan sia nyaho sorangan meureun pagawean macul aing teh can beres. Jadi wayahna wae poe isukan mah pangeutkeun heula 2 karung mah Rom. Samemeh kolot urang balik deui tah. ya, tak. Ulah jauh-jauh ngaritna Rom. Eta we di kebon Mang Samad. Pan geus geldi tah daun huy boledna. Tah eta we ku sialaan. Ngan sia pura-pura we nyin kolecer supaya ulah kanyahoan teuing gitu Rom. Ya, Ngarti meureun sia Rom. apa nggak bisa diundur? Diundur kumaha Rom? Paeh manten meureun be aing. Itu bisa lah, tapi bisa diundur. Aku cuma punya waktu luang 2,5 jam. Jam 4 nanti aku harus temelat dan jam 7 harus sudah show. Sia didinya berangkat jam 9 isuk. Pan nyampe ka dieu teh teh johor. Tah, beres johor teh pan sia sampai ke asar lumayan lah sia menang meureun 2 karung wae mah Rom ngarit. Ya, ya, insya Allah. Aku datang. Awas sianya lamun sampai teu datang. Dipecat sia jadi karyawan kolot aing.